Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdangun mitra sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan dina jajara carios Dadap Malang disisieun Cimandiri atanapi si rakean kalang Sundanya. Ieu dongeng teh dibantun dina carios pantun mitra. Mangga mitra, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si rakean. Wilujeng ngadangukeun prung Mitra kaum dangu ayeuna mah urang kocapkeun deui Raden Kumbang Bagusetra jeung rakean kalang Sunda. Bari ngahapit Nyi Putri Purnamasari sararea teh mundur kagirangkeun laju nyebrang ka pamoyanan belah wetan ka suku gunung nu kiwari disebut teh Gunung Gadung. Tapi pasukan musuh oge mitra hante cicing tuluy ngababerik ngudag-ngudag nya di dinya dar wae perang meniro sajasa. Kadenge hari teh para prajurit musuh anu pating gorowok pating corowok bade tulompatna deui. Ayo serang euy. Ayo serang euy. Serang nepi ka lolos euy. Kudu kapaehan kabeh euy. Pihak Pajajaran kudu ancur lebur. Ayo serang euy serang. Basa nempo pasukan musuh atuh pasukan Pajajaran oge teu cicingeun gentak bae mapak kadatangan musuhna. Mamang lengser cacarita ditujukeun ka anu jadi anakna. Gancang rakean. Maju sia teu tingali musuh ngudag ka dieu euy. Cilaka. Hasok, papaku sia. Anyakeun lah. Eta musuh teh sarua jeung ora nyampeurkeun paneunggeuh. Sarua jeung mancak nyampeurkeun maung. Ayeuna keneh ku uing bakal dihakan, Pak. Kituna teh bari ngabalesat lir kijang mesat gerakan teh estu cepet lir kilat. Si rakean harita ngamuk nguak ngawik musuh. Puguh atuh masuh musuh teh nepikeun ka paburisat. Malahan masih rakean deh ngamuk teh lir maung we mitra. Ngebantu perangna meong sajodoh. Sarua Raden Bagusetra jeung Nyimas Putri Purnama oge sarua mapag musuh. Di tegalan Gandapura si rakean dihurup ku ratusan musuh. Tapi lain oge si rakean atuh anu dingaranan kalang Sunda. Lamun masih kene aya tumbak anu bisa neurak, aya bedog anu bisa nyeblok, pon kitu deui mun aya panah anu bisa keunah. Sabab nu harita eukeur ngamuk teh lain ukur rakean kalang Sunda, tapi sukma Sunda anu ngalang raga rakean. Ngamukna teh pohara luar biasana lir maung anu keur edan. Sedengkeun di tempat sejen Nyimas Ratu Purnama parendeng we jeung Ki Bagusetra. Sarua kerenjang hareupan musuhna manihali bungayonan musuh. Tapi teu beda lir ombak sagara we anu ngaguruh nembrag karang anu laju puyar jadi budah katembrag ku eta ombak. Musuh teh paburan taku kegagahan kasaktian eta dua urang pasangan. Sabab tetela dua nanage pada saktina pada gagahna. Teu ieu ngageser sanajan dihurup ku musuh teu nyingkah di medan laga. Kadenge harita teh Raden Bagusetra cacarita kanu jadi garwana. Kade Nyimas, ulah jauh ti Kakang. Urang kudu salawasna babarengan. Mohon Kang, abi ge moal pat tebih. Ngarah urang silih tang tayungan. Kade, awas di belah kenca. Hiuk aya pedang norek nyabot di belah kenca. Tapi rikat ditadah upakarang ku eta Raden Bagusetra terang atuh pedang teh tikeuna ka Nyimas Putri Purnama. Ningali musuh anu mangabongohan gentak Nyimas Purnama teh manehna teh najakeun sukuna. Hiuk ceborot bangkieung musuhna teh nepi ngabangkieung bari tuluy utah geuti. Kitu mitra ketakna eta dua pasangan teh seueur siwi Pajajaran anu kacida hebatna. Salawasna teh hut-het awakna parendeng, sakapeung mah patonggong-tonggong, teu boleh nempel we.
Ayeuna mah urang caturikeun deui si rakean. Di lebah-lebak pamagatan di Tegalan Ganapura rakean deker dikurung musuh. Nu katempo hadiah teh beuki ngalobaan, bari surak amal-amalan menenga guru, ting putung hoa ti saban juru, jiga ajag anu ngalet. Eta teh katempona teh matak pikasieun lamun teu jalma biasa mah. Sababaratusan pasukan anu samakta ku pakarang, hayang teh ngarencah. Tapi si rakean hante keeng, najan musuh nu sakitu lobana, najan campuh pagugulung oge, rakean mah teu gedag bulu salambar, teu yeuh ngejat di tengah abrulan musuh. Malahan mah kujangna teh di subat sabat we, katingali gagahna keur tiap musuh anu kasuduk ku kujang terus namru amuradul. Kiwari mah dengan saukur ngalumpuhkeun musuhna. Kapaksa si rakean de kudu mateni musuh, sabab inggis pasukan teh kadeseh sokomo ngarangseg ngahurup dununganana mah, manehna hayang ngajaga kasalamatan dununganana. Baheula sapajajaran saprabu sabalegan rung nukan kasunat. Kapaksa aing kudu maehan. Sabab lamun diantep pasukan musuh beki maju, aing hariwang. Raden Bagus Setra jeung Nyimas Utirna pikeun ka Karogahala. Cilaka lamun kitu mah. Enya, hampura aing kudu maehan. Itu cenah mitra cek eta si rakean teh bari metakeun deui kujangna. Sakur-sakur pasukan musuh atau prajurit anu nampe mah teu amuradul atuh budal badil kabeunangan ku eta kujang. Tetela musuh nu datang teh beuki mah loba. Tapi najan aleutan musuh tambah ngabrul, tambah deui anu kakeunaan kabeunangan ku kujang si rakean, jadi wadal pating jalerit pating koceak. Aduh, anjir. Awas euy. Si rakean teh edan euy. Bete lah. Boga nu hebat pajajaran teh euy. Kade euy. Cek para prajurit manehna teh silih wadian jeung barabaturna. Sebab anu keur dihurup teh tete lain jalma biasa, tapi jalma nu sakti gagah mandraguna, weduk teu teurak ku pakarang, motahna kawas maung nu keur edan. Sok, maju deui. Bongana sia bet hayang ngarogahala aing deuleu, jeung hayang ngancurkeun pajajaran. Sia kudu ngarasakeun akibatna sia. Sok. Adeukeutan ka dieu sia. Mane bakal kelojor deuleu. Cek rakean harita teh hohoak we ka para musuhna. Tetela aleutan musuh teh teu eureun-eureun. Adi kulobaan majung jeleng wani narajang deui, musuh teh beuki ngabrul paboro-boro. Jika koral diawurekeun, cara koral turun di gunung. Puguh we atuh wadal kujang teh beuki nambahan, teh sidikna manibra bru rarubuh nepi dina kayaan geus ajal binasa. Layon kepatulayah di mana-mana, kawas pinhang batumbuk-tumbuk mitra. Kumaha ragotna eta perang, teu bisa kagambarkeun sakumaha alusna bahasa, teu kacaturkeun ku galur, tapi eta perang teh memang luar biasa. Teu eureun soteh nepi ka mata poe geus surup tukangeun gunung, alias geus tereh sareupna. Atuh laju musuh teh kiwari mah nyaeutikan, lolobana geus pada reureuh, geus teu ngabrul deui mitra. Hear-hear tina sinar mata poe ti kulon, nyusup ka alingan gunung. Geus teu geuneuk teu maleuk-meuk, tapi semuna geus meh rata jeung semu langit. Anu mentang ti belah wetan, reup kaayaan teh kiwari mah geus empoek. Atuh geus kitu mah beurang teh kaganti ku wanci peuting. Peuting eta di sisieun Gunung Gadung kayana matak pikakeungeun jeung pikasieunun. Lian ti kayaan poek katempok, pabalatak layon bating galoler, kaambe bau hangru getih anu katingali. Masih keneh ngabayabah di belah kaler langit tembong semu geuneuk dan teu daek tembongan. Kawas anu prihatin nyaksian eta kaayaan. Katempo harita Raden Bagus Setra
Keur cacarita ka si rakean. Teteh lah sia teh hebat rakean. Tempo ku sia. Itu musuh layon patulayah di mana-mana. Benar-benar sia teh memang ngamuk luar biasa. Hanya rakean. Kula maka karanyaksian kehebatan maneh. Kesangka gening maneh teh ngamuk sakitu paharana. Teka ceung satadina mah. Ah, tuman atuh da. Nah musuh teh bet ayaku kekeh. Ngudag-ngudag nepikeun kalebah dieu. Bari jeung ngareka teh kekeh ngaroga hala. Dia duaan. Nya kapaksa. Ku uing teh dihalangan. Kapaksa uing maehan. Enya. Teteh lah pihak musuh teh kekeh hayang maehan. Dasar musuh biadab. Tapikeun sina narimakan akibatna. Kula muji karena kehebatan maneh rakean. Teteh lah maneh teh bela satya satuhu. Pikeun ngabela. Kula duaan. Ih, eta mah geus jadi kewajiban uing atuh. Pokona mah ceuk si bapa oge, uing teh kudu nang tayungan mah dia duaan. Tidak gangguan musuh. Nya rakean. Kasatiaan maneh. Jeung katulusan maneh dina ngabela nang tayungan kula duaan. Katarima pisan ku kaula rakean. Nya sami-sami. Wayahna kudu iatna. Sabat teteh musuh teh can beak kabeh. Bisi-bisi aya nu musuh masih kene nyarumput. Rek ngarodoho ka urang. Nya rakean. Kula percayakeun ka maneh. Pikeun merhatikeun kaayaan. Kula percaya ka maneh rakean. Cacak-cacak eueuh sia mah. Kula duaan teh ting kumaha nasibna. Sangaranan yang hareupan musuh anu sakitu lobana. Bener pisan. Pokona mah kula sakali nganuhunkeun pisan kana jasa maneh rakean. Ceuk Raden Bagus Setrapon kitu deui Nyimas Putri Purnamasari nganuhunkeun sakali deui kana jasa si rakean. Oge maranan teh muji kana kahebatan gagagahan kasaktiana si rakean. Tiluanan merhatikeun kaayaan di luhur gunung katempo kajauhna. Jelas uhak-ruhak diurut dayeuh. Katempo pajajaran teh masih keneh ruhai. Eta ruhak teh kahurungkeun deui ka tebak ku angin. Angin anu katingali ngulon ngidul. Puguh atuh nyaksian eta kaayaan sararea teh batina langsa. Ningali nagara diruksak deungeun. Peuting harita peuting anu kacidaha pikasieunana. Di Gunung Gadung sora gagak maningelak. Peuting eta lain sepi anu jembling. Tapi harita teh ti sareupna oge geus kadenge. Sora babencet eureun-eureun. Sora jangkrik cih-cir ciang-ciang di sarada. Matak gandeng kuteuweuh patembalan. Malahan menjeguk-jeguk sora ajak patembalan jeung pada baturna. Sakapeung kadenge sora nu ngagaur. Tajalian ti sora maung jeung kerud. Atuh mungkin tambah rasa kakeungna. Malahan mah kadenge harita teh sora anu jejeritan. Meureunnan pasukan musuh anu can nepikeun ka paeh. Masih keneh sakarat we mitra. Puguh atuh barang ningali satu-satu galak anu tarurun. Hareukeutan kamaranehan daeta ngame meureun ngame hanyer getih. Ngame layon anu patulayah. Malah meting lusur orai segede-gede cangkeng oge ngadeuketan. Puguh atuh mun masih keneh hirup mah pating koceak pating jarerit. Ngan bae geus teu walakaya teu bisa ngabela diri. Tolong ih. Halika itu sia ulangakan aing. Alah. Tulungan euy. Tolong. Oh, wala nolongan aing ngeribu alah. Teu bisa cegat. Alah aing teh peuting ayeuna meureun peuting panungtungan. Aing bakal dihakan kerud ieu bae. Ih, eta horai mah dikacira gedena. Alah, ka mana di dunungannya euy? Eueuh nulungan. Kalah ka ngayo-hayo pikeun maju, pikeun perang. Tapi manehna mah kalah ka caricing teu nulungan euy. Alah. Tolong. Emang katir mitra. Lamun kasaksian langsung eta para prajurit nu masih keneh hirup teh
pating jalarit menta tulung tapi eueuh anu nulungan. Antuk nama beak ku oray, beak ku dihakan maung jeung kerut, malah manggagak oge ngahakanan layon. Peting harita kayaan di sisian Gunung Gadung disimbutan ku poek anu kacidamong klengna. Sedengkeun Aisyah rakean jeung anu sejenna mah geus daringkah ka luhur, manehna caricing di luhur hunyur. Kadenge harita teh antara balabegna peuting anu kacida poekna. Si rakean teh manehna teh ngaharewos. Sacarita ditujukeun ka Raden Bagus. Raden, ieu uing. Kahade sing iatna. Bisi musuh aya nu datang ka dieu ngabongohan. Najan kayaan geus poek. Tetep musuh mah bisi ngudag-ngudag. Enya, ieu maneh teh rakean. Ih, enya uing rakean. Bener. Urang kudu waspada jeung iatna. Bisi musuh teh datang ngabongohan ka urang. Tapi kula percayakeun ka maneh rakean. Enya. Meungpeung musuh keureuh sabagian. Ayeuna mah leuwih hade gancang Raden tinggalkeun ieu patempatan. Leuwih hade tinggalkeun. Keun di dieu uing anu bakal ngajaga. Bisi-bisi musuh aya nu ngayakeun di serangan. Nah kumaha kitu rakean. Nah kuring duaan teh kudu ninggalkeun ieu patempatan. Ih bener pisan. Raden jeung Nyimas kudu sagancangna ninggalkeun ieu patempatan. Meungpeung kayaan poek ngarah teu kanyawan ku musuh. Keun, uing mah bakal ngaraguan nepikeun ka beurang. Bakal dihadang deui eta musuh teh. Sangkan teu bisa ngudag Raden jeung Nyimas. Leres pisan Raden. Cariusan eta si rakean teh. Saena mah urang ngejat we ninggalkeun ieu patempatan. Urang milarian tempat kanggo reureuh ulah di dieu. Keun urusan di dieu mah bagean si rakean. Anyar bener pisan Kakang. Jadi maneh anu moal milu rakean? Ih, uing mah moal milu. Keun, kapan cek tadi ge, uing anu bakal ngahadang musuh. Lamun uing milu, bisi musuh teh aya nu ngudag nyusul-nyusul. Cuma atuh lamun urang ngejat, lamun masih keneh diudag musuh mah. Teteh lah maneh teh tega pati rakean. Maneh rela ngorbankeun pati, ngorbankeun nyawa demi kami duaan. Tapi kahade rakean, nah maneh bakal mampu nyangareupan musuh sakitu lobana. Bisa ngadang musuh sakitu reana. Enya rakean. Teteh lah maneh teh geuning. Nandonkeun nyawa demi kami duaan. Ih, wioseun. Najan si rakean nepikeun ka ajal binasa oge. Demi ngabelaan nagara, demi ngabelaan Enden oge Raden. Ih, ari si bapak. Uing mah ngahadang musuh oge, embung aya nepikeun ka ajal mah. Uing kudu unggul. Uing mah moal eleh. Nya pokona mah ceuk basa eta oge kapan? Urang lamun mundur maneh mah kudu aya dina buntut aleutan euy. Pokona mah hadang musuh. Ulah nepikeun ka nganyahoankeun ka pihak urang. Enggal we ayeuna mah Raden Nyimas. Kada saenggahna ninggalkeun ieu patempatan. Urang mundur. Anya. Jig we ka kidulkeun. Engke dagoan di tempat anu geus ditangtukeun. Mudah-mudahan uing salamet. Uing bakal nyusul. Kan bae teu kabayang ku kula rakean. Sia teh pasti bakal nyanghareupan musuh anu sakitu lobana. Leung basa sia teh salamet. Tapi lamun nepikeun ka gugur, nepikeun ka ajal binasa, perlayang ngabelaan kami duaan. Ih, tenang we, da moal naon. Uing mah bakal menang. Moal nepikeun ka eleh. Sing percaya we Nyimas. Kasih rakean. Pokona mah ulah hariwang ku kayaan si rakean. Enggal we ayeuna mah geura tinggalkeun ieu tempat. Mangga. Ceuk Mamang lengser bade terus ngajakan ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu atuh si rakean manang tukeun sikapna. Rek cicing we cenah di dinya nepikeun ka barae beurang, tek ngahadang musuh ngarah ulah nepikeun ka ngudag-ngudag. Euleuh mitra waktos naparantos teu nya kapan. Cageula urang dugi ka dieu nya
ieu carita si Rakean deh. Kumaha si Rakean dina ngahadang pasukan musuh anu masih keneh arayanya ngudag-ngudag. Nah mampu moal si Rakean yang harapan prajurit atau musuh nu sakitu lobana. Urang teraskeun dina waktos anu salajengna. Atuh manganuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna dina sagala kakiran emang sahalan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag. Pepentunan ku melendang jengkang kang baheula sapajajaran saprabu sabalik